wajib ngadirikan Jum'ah mah di hiji lembur bilanganana nurutkeun cekawal jadi 40-an hiji-hijina tinu 40 bisa tahammul Fatihah nah rapi teu meunang aya nu selek bisa nahamul teh nanggung jawab ka makmum lantaran rapih Fatihahna tah nu 40-an eta ngaranna wajib ngadirikeun Jum'ah bahasa fikihna inqadul Jum'ah lamun kurang ti 40-an atawa leuwih ti 40 ngan Fatihahna teu pernah diajikeun cara di Lampung waladhdallin sirata jeung sirata teh aku sirata bae nama meureun tadina resep ngadahar soroto itu bisa sodnya nama sin bae eta teu tahap titah ditasydidkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekali iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa ya afkir cara kotok negeri penciteun afkir ya pasti kurang ti 40 atawa leuwih ti 40 cara di lembur urang ngan Fatihahna teu rapih saware Jum'ah bae tetep ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna lamun geus aya 40-an rapih Fatihahna ditanyaan hiji-hiji urang lembur dinya sia di mana ngaji Fatihah di Badrus Salam Cisoka sia di mana ngaji Fatihah Badrul Wasi' Serdang sia ngajina di mana ya di Serang di Tubagus Hafiz sia ngajina di Tubagus Kuncung sia ngajina di ditu di Kabai sia ngajina Tubagus di Ustadz Tabrani sia ngajian di mana Jajadian tapi bagus gula mah sakumaha buah daging sama Jajadian dan baragus coba kabeh ge baragus ye 40-an haram ngazohoran Jum'ah geus beres Jum'ah wiridan balik teu meunang ngazohoran haram ngazohoranana lantaran teu aya sapeting salat genep ngan 5 geus lamunnya Jum'ahnya zohor berarti urang nambahan salat mun geus rapih haram ngazohoran ulah ngazohoran mentak dites saurang-saurang di lembur masing-masing coba barang dek asup ka masjid coba siapa Fatihah heula Fatihah urang dinya asli urang Bitung teh urang Bitung Fatihah siapa sia nu ieu alhamdulillah pasti berbes ya kajian gokobang ya dia sebagus alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin kajian goko masih Jawa Tengah ya aduh terapi ya terus 40-an orang dinya nunduk ngadirikan Jum'ah 20 bagus 20 teu bagus eta Jum'ah bae ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna jadi dipasang-pasangkeunana kudu pada tempat. Nah pernah terjadi di dia mentah sholat Jum'ah aju ngazohoran aya tamu marah ka imah syukur aju marah bae sih aya jukeula tuh lo marah apa-apa ini kiai katanya terus jangan ngacaprak didengekeun we teu edan ieu ngacaprak nu edan beneran namun kitu mah nanya heula rapi
datang ngacaprak capeun ngap-ngapan lagi sakumaha nu bengek. Udah kita buka masalahnya, dibongkar tak gitu ala kadar nyana ngahaneng masa kumaha ke body ewe. Geus kumaha aja udah meminta hampura banyaknya, tapi bagus ujung-ujungnya atau di kampung saya juga katanya mau begitu aja tuh ngajaran tuh terserah bapak di sana. Tah kos gitu pernah terjadi kula waktu masantren di Banjar itu pas ngalah suluh kayak aja tempat jauh, kemudian sholat Jum'ah dirinya eta sholat Jum'ah na ambalayah jasa terapi haju saetikan terus teu sholat ngazohora terus ngarobrol jeung urang dinya rapi rame ngobrol akhirnya paham tungtungna jadi ngazohoran lalaunan bere paham manan kitu ge can aya nu ngasupan paham secara fikih atawa nu mere ngasupanana nyanana henteu niki mantap jadi pabaliut bae. Alhamdulillah barang kula sababara bulan ngalasuluh deui haju kadinya deui Jumat rapih geus ngazohoran. Kitulah jadi haram ngazohoran lamun memang geus memenuhi syarat mah. Eta inqadul Jum'ah. Aya kewajiban Jum'ah mah asal geus akil balik mukallaf urang mana baik kewajiban Jum'ah. Urang Jawa caricing di Cilongok teu meunang ngadirikeun Jum'ah tapi wajib ngalaksanakeun Jum'ah. Di Cikupa urang Semarang urang Lampung Araraya wajib milu salat Jum'ah ka urang Cikupa ngadirikeun Jum'ah na teu meunang. Di kantor Tangerang ti Belaraja ti Supatan ti Koronjo alaladir dia teu meunang ngadirikeun Jum'ah di kantor di lapanganna di masjidna lantaran lain urang dinya baralik ka lemberna masing-masing ngan wajib ngalaksanakeun Jum'ah milu ka urang Tangerang. Kitulah geus sababaraha kali tapi teu daek paham bae lantaran ngajina nundutan di handapeun tangkal Ambon.